Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Herlina Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, bertugas di SMA Negeri 3 Sumedang sebagai guru bahasa Sunda. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan IKI untuk bulan Februari tahun 2023 terkait dengan materi pembelajaran atau bahan ajar. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah menu spesial atau materi spesial karena bertepatan dengan peringatan atau Mieling Poe Basa Indung Sadunya atau memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari tahun 2023 ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah gamenya berupa tebak gambar edisi katuangan khas Sunda atau makanan khas dari Jawa Barat gitu ya. Nah, kita mulai saja. Sebentar. Ya, Dina Raragami Eling Poe Basa Indung Sadunya atau dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Jadi materi ini disampaikan khusus untuk minggu ketiga pada bulan Februari gitu ya kepada peserta didik. Sebetulnya materi ini dibuat secara daring waktu itu pada saat pandemi, namun juga masih bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Itu masih bisa daring ataupun luring. Nah, dina raragami eling poe basa Indung Sadunya, pengajaran poe ayeuna urang mikawanoh atau mengenal jenis katuangan khas di Tatar Sunda. Jadi, dina pengajaran poe ayeuna, hidap paheula-heula ngajawab bikin ngumpulkeun poin. Anu aktif sarta wani ngajawab tangtu menang benten leuwih dina hal keaktifan. Wilujeng nebak, jantan kedah ditebak. Nah, sate acana aya pituduh heula atanapi petunjuk anu kedah ilikan gitunya diimetan ku peserta didik. Nu kahiji ilikan gambar katuangan khas Sunda anu muncul dina layar HP atanapi laptop. Ilikan clue aksara Sunda aksara anu dimunculkeun punten. Lajeng saupama hidup geus yakin kana jawaban, meunang langsung ngajawab kalayan paheula-heula sebutkeun heula ngaran. Saupama ku guru geus diidinan kakara sebutkeun jawabanana. Saupama can ketebak keneh wae ku siswa, guru bakal mikeun pituduh mangrupa keterangan tina eta gambar. Saupama geus yakin kana jawabanana, mangga tingali pituduh nomor 3. Nah, urang kawitan wae. Nah, aya hiji gambar. Gambarna sapertos ieu anu aya dina layar. Naon ieu? Tah murang kalih diperedih kanggo ngawaler kitu nya. Aya gambar naon? Tah upami misalkeun teu acan aya nu tiasa wae. Nah, aya cluena. Rasana amis diwangun ku 4 huruf gitu nya. Pasihan waktos hiji 2 3 tah acan aya tiasa wae. Tah ieu jawabanana gitu nya atos aya 4 huruf kinten-kinten aya naon cluena tina huruf A. Nah kan seueur pisan katuangan di Tatar Sunda teh dikabitan ku A bentukna sapertos tadi nya sapertos gunung kitu muncugug lajeng didamelna tina gula beureum tina tipung beas sareng tina aya biasana aya puruluk kalapaan gitu nya. Nah janten pamitos aya nu ngawaler walerana misalkeun leres awug. Nah ku urang ditinggal sadayana dibuka nya kadaharan tina tipung beas diseupan boh digulaan boh henteu biasana sok dipurulukan kalapa. Jawabanana nyaeta awug. Nah sapertos kitu. Janten ieu paenggal-enggal kitu sifatna gitu nya. Salajengna ieu gambar naon ieu kitu nya aya puruluk kalapa oge warnana coklat gitu nya. Cluena nyaeta rasana amis diwangun ku 5 huruf. Pasien waktos deui 3 detik hiji 2 3. Tadina waktos 3 detik eta biasana murang kali sok paenggal-enggal ngawaler kitu nya sok sanaos walerana teu acan leres gitu tapi minimal aya nu wantun ngawaler gitu. Nah, ukeun clue biasa namanya tina huruf G. Tah aya 5 huruf kinten-kinten naon ya tuangan khas Sunda tina huruf G. Nah, biasa dimunculkeun deui tengahna T. G T gitu nya. Tah, lajeng pengkerna K. Nah, biasana masuk langsung getuk begetuk. Nah, leres pisannya ieu teh nami katuanganana getuk kadaharan nu dijieuna tina seupan sampe. Tuluy ditutu sina lemes atawa digiling dicampur gula sarta dipurulukan parut kalapa ya. Nah, janten engke upami misalkeun di kelas gitu nya ibu bapak guru ngadugikeun materi ieu ulah langsung ku urang di huapan gitu. Sina murang kalih nyalira anu nga-explore gitu nya kenging bari ninggal kana HP milarian sareng sanes kantena gitu tah engke kasarangan dibahas ieu kadaharan teh didamelna tina naon gitu nya. Ras dikumahakeun prosesna secara singget.
Salajengna masih kene aya. Naon ieu? Nah, ieu mah warnana coklat sigana digoreng kitunya ku urang dugikeunna sapertos kitu. Rasana amis diwangun ku 8 huruf. Nah, pasti kan urang kali ngetang tah. Naonnya 8 huruf gitu. Misro Bu Misro, seueur pokona namanya. Tah, urang munculkeun deui tina huruf G gitunya. Keluna tina huruf G. Biasana sok ngaharuleng naon cenanya tina huruf G. Terus aya huruf B tengah-tengahna pengkerna aya huruf O gitunya. Salajengna di pengkerna aya huruf G. Wah Bu, ieu mah kasar cenah sok aya nu kitu urang kalih teh nya heureuna teh. Sanes kasar. Nah, ku urang dilelempeng ieu cluena kadahara nu dijieunna tina tepung ketan bodas atawa ketan hideung beunang ngagoreng tuluy dibalur ku kinca gula beureum atawa gula bodas. Biasana sok aya nu terangkeun, "Oh Bu, terang gemblong-gemblong." Nah, janten walaranana leres pisan ieu katuangan teh namina gemblong. Ya. Kurang biasa ditaros deui murang kali kitu nya. Kantos teu nyobian gemblong kumaha raosna tapi henteu sareng sanes kantena. Nah, ieu pasti biasana ieu mah tos tararangeun ya. Warna hejo, lebetna aya gula beureumman atanapi kinca, lajeng dipurulukan aya kalapaan di luarna kitu nya. Rasana amis diwangun ku 7 huruf, biasana langsung diwaler ku murang kalih teh. Eta mah ieu Bu, kelepon cenah kitu nya. Tah, tapi ku urang angger munculkeun heula sahuruf kitu nya. Terus di pengkerna aya huruf N, payuna K, di tengahna aya L, lajeng aya huruf P. Ku urang dipunculkeun deui oge kadahara nu dijieunna tina tepung ketan bodas atawa ketan hideung beunang ngagoreng ieu mah anu tadinya. Ieuna lepat anu naon namina anu keteranganana. Anu jelas eta mah warna hejo, lebetna aya kinca atanapi gula janten pas digegel teh ngagecrot kitu nya. Terus aya gula beureumman. Nah, urang buka weh per hurufna gitu, per kartuna janten walaranana nyaeta kelepon. Salajengna masih kene aya. Tah ieu biasa ditinggal ku murang kali kitu nya sasarengan naon ieu sapertos donat tapi warnana coklat gitu. Ya sigana tina gula beureum saur murang kalih teh. Rasana amis rupana siga donat diwangun ku 8 huruf. Biasana murang kalih tararangeun nya. Ieu dikawitan ku huruf A. Aksara A. Lajeng di tengahna aya di katiluna aya I, aya huruf G sareng huruf M. Biasana tos langsung ali agrem Bu. Nah, kitu nya. Kueh cincin disebut oge kueh cincin kumargi siga cincin rupana kitu nya. Kadahara nu dijieun tina tepung beas, kalapa parut sangrai, uyah, gula bodas, gula beureum, cai jeung minyak. Nyatang tos ieu mah digoreng teh ya kitu nya. Ali agrem laras pisan. Nah, jantan ku urang diajak ngobrol deui murang kali teh. Kumaha sih proses ngadamelna biasana di mana di urang anu aya sok ngadamel anu kieu sareng sanes kantena kitu nya. Salajengna nah naon ieu nu hideung kitu nya. Rada-rada ungu cenah Bu kitu nya, hideung ungu nya kitu pokona mah. Rasana amis sarua jeung ngaran salah sahiji suku bangsa di Indonesia. Tah abi sok dikitukeun cluena teh kitu nya diwangun ku 5 huruf. Biasana murang kali langsung terang, "Oh, terang Bu." Ieu nya Bugis saurna teh kitu. Nah, urang tinggal huruf kahijina B, lajeng aya pengkerna S janten leres Bugis. Sabangsa amis-amis tina ketan, tepung ketan anu dieusian enten, dibungkus ku daun cau sahuapeun. Cara masakna diseupan. Leres pisan Bugis ya. Salajengna ieu naon ieu anu segitiga nya cenah saur urang kalih mah biasana Bu naon eta segitiga dibungkus ku daun cau kitu nya. Tah ieu mah cluena teh rasana asin diwangun ku 6 huruf. Biasana urang kalih terangkeun oge. Oh ieu mah cenah dulurna leupeut. Nah, leres pisan nya ieu mah tapi tina huruf B gitu. Pengkarna biasana G, tengahna aya A. Nah, biasana urang kali langsung tos terang, "Bacang Bu, bacang." Nah, leres pisan kadaharan sabangsa leupeut dijieunna tina beas meunang ngagigihan, biasana make jeroan mangrupa daging ragot, daging atawa sayuran dibungkus ku daun awi atawa daun hanjuang bodas sawarna kitu ya. Salajengna naon ieu? Ieu mah pasti terang langsung murang kali teh surabi Bu, surabi ya. Rasana aya nu amis, aya nu asin, diwangun ku 6 huruf ya. Urang tinggal tapi angger ku urang dibuka kitu nya ku. Nah, aya huruf S, aya huruf B, terus aya huruf R, pangkarna I,
Nah, kadahara nu dijieunna tina tipung jeung cipati, ngasakanana dina citakan surabi nu dijieun tina gagarabah. Surabi amis mah dipurulukan gula atawa ditinyu ku kinca. Surabi lada mah dipurulukan sambal oncom garing. Terus ieu surabinya. Nah, tebak deui yuk, anu kadua mah ieu rada benten nya. Tah, nu mana nu gambar Nagasari di dia disayogikeun sababaraha gambar gitu nya. Anu hampir mirip atanapi meh sarua. Aya anu di talian anu A, anu B malebetna aya cauan, anu katilu mah ieu warnana coklat nya sapertos naon namina teh sapertos leupeut tapi sigana amis kumargi warnana coklat cenah saur murang kali teh. Anu D ieu naon kitu nya tiasa ditebak ku murang kali. Clue nanya eta sarupaning kadaharan anu rasana amis dijieunna tina tipung beas atawa tarigu dicampur gula bodas di tengahna make cau. Dibungkus ku daun cau ngasakanana diseupan. Oh, pasti murang kali langsung terang. Anu B bu, anu B. Nah iya rame pisan gitu nya pami murang kali tiasa. Anu iya, nu mana gambar lontong. Nah, kadaharan sabangsa leupeut cenah lontong teh bahanna tina beas digigihkeun, rada ditutuan ngarah rada lemes, diuyahan saeutik dibungkus ku daun cau, sagede-gede cau Ambon, unggal tungtungna dipageuhan ku seumat atawa biting, masakanana dikulup nya. Tah, anu gambar ABCD pasti murang kali tos terang. D bu anu D. Tah ku urang ge tiasa diarahkeun deui. Tadi A naon, gambar naon? Oh bacang bu, anu B naon? Kupat, anu C naon? Misalkan uras, sareng sanes tenang ya. Anu iya mana burayot. Nah kan aya opat gambar sami sareng nu bieu ku urang jelaskeun heula. Amis bentukna siga kumaha dinamalna tina naon. Tah murang kali pasti tos tiasa nebak gitu nya. Anu A bu anu A, anu B naon anu B. Cucur, anu C naon. Tina hui nya kremes eta teh. Lajeng naon namina teh anu D tadi naon gemblong. Nah, terus nu mana jiwel. Nah, urang oge sami dijelaskeun heula didamelna tina naon, bentukna sapertos kumaha kitu nya. Tadi anu A naon, tos dibahas teh anu awal, ngawitan, oh bugis. Anu B naon ieu kitu nya misalkeun. Siga kue cincin oge, tapi ieu mah tina tepung ketan hideung. Tas dipurulukan gula halus teh kitu nya. Jantan ieu teh namina naon? Saha terang, piwarang milari dina Google, ieu tiasa pisan. Ya, ieu teh namina jalabria bu, cenah gitu leres. Nah anu D tadi naon getuk berarti anu jiwal anu mana? Nah anu C. Nah, sapertos kitu didugikeunana. Terus borondong garing nu mana? Nah ieu jelas pisan gitunya nu A naon nu A pilarian kamurang kali. Oh bibika bu ya. Anu B ieu borondong garing, anu C ieu mirip-mirip sareng borondong garing mung ieu mah baseuh gitunya si enten teh baseuh gitu. Terus anu D ieu jelas ieu mah dodol ya. Nah, sakitu pedaran kanggo dinten eta teh pokona ieu tiasa sajam pelajaran wae mah kitu nya. Rame pisan upami dibahas sasarengan di kelas gitu. Jantenkeun game rame pisan nambihan kaweruh murang kali gitu nya ngeunaan katuangan Hasunda. Oke, diajarna moal monoton, moal bosen urang wae gitu atanapi materi wae anu dibahasna. Nah, ieu ge tiasa nambihan pangaweruh murang kali yaktos gitu. Nah, kitu panginten laporan iki kanggo sasi Februari tahun 2023 patali sareng media pengajaran atanapi bahan ajar. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.